Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastabi Sarah Sapnabila Nazwalia di kelas 10 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade nyaritakeun salih sahiji babat nyaeta babat godog anu nyaritakeun Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katela gagah tur sakti. Di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji poe, Kian Santang hayang tarung ngadu jajaten sabab dirina hayang ningali getih sorangan ngan teu aya jalma anu bisa nandingan dirina. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi teh geuat bae. Nyauran para ahli nujum karajaan menta bongbolongan. Bisi aya jalma anu bisa nandingan kasaktena putrana. Ditanya kitu, para ahli nujum karajaan teh cicing teu nembal. Ngan teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Eta aki-aki teh apal saha jalma anu bisa nandingan Kian Santang, nyaeta Bagenda Ali nu aya di negeri Mekah. Anehna samemeh ngajawab pertanyaan ti Kanjeng Prabu, ieu aki-aki teh geus ngaleungit. Hiji waktu, Kian Santang pamitan ka Prabu Siliwangi, hayang nepungan Bagenda Ali ka negeri Mekah. Barang nepi ka negeri Mekah, Kian Santang teh patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Kian Santang teh nanya di mana ayana Bagenda Ali. Sareng Kian Santang ngajelaskeun dirina hayang tarung ngadu jajaten jeung Bagenda Ali. Teras aki-aki eta nyuruh Kian Santang nuturkeun dirina. Kakara oge sababaraha hiji langkah, aki-aki eta teh geus nyarita itekna katinggalan. Sareng menta Kian Santang pangyokotkeun itekna anu nancep dina deket tangkal korma. Eta itek teh nancep pageuh pisan. Raden Kian Santang geus ngoprot kesang ngan eta itek teh angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki eta teh Bagenda Ali. Sanggeus ditanya, pek teh bener. Aki-aki eta teh Bagenda Ali. Sadar elmuna leuwih kurang upama dibandingkeun jeung elmu kawedugan Bagenda Ali, Raden Kian Santang sumerah diri hoyong guguru. Bagenda Ali satuju ngan Kian Santang kudu asup Islam heula. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kian Santang pamitan rek mulang deui ka negerina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen dirina kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa.